ngajing pemirsa, pikeun sababaraha menit salajengna, anjeun bakal sareng abdi hananian program sareng pasangan abdi. Atia, dina program liputan isu ngebahas warta anu aktual jeung bisa dipercaya. Pemirsa, aya sababaraha nikmat kuliner di Jalan Surya Kencana Bogor, nepi ka kafe-kafe unik di pedagang kaki lima. Kami ngajak anjeun ningali kumaha kaayaan di dinya. Ieu liputan khusus kanggo anjeun. Mohon atur nuhun Atia. Wilujeng Sonten, Abdi Anita Putri Pratama. Abdi Resyanggraini Puspitasari. Ayeuna nuju di Pasar Surya Kencana anu perenahna Di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Mohon hatur nuhun Atia. Wilujeng siang, nami Abdi Anita Putri Pratama. Ayeuna nuju di Pasar Surya Kencana anu perenahna di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Pasar Surya Kencana ieu mangrupakan tempat wisata kuliner anu sering didatangkan ku masyarakat. Di pasar ieu seueur pisan tina kadaharan tradisional nu jarang kapanggih di masyarakat Kiwari. Pasar ieu oge leuwih dominan di kalangan pedagang kaki lima tibatan tempat makan modern Kiwari kayaning restoran, kafe, jeung sajabana. Ayeuna abdi nuju di salah satu sahiji padagang anu dagang di Pasar Surya Kencana. Wilujeng siang Akang. Mohonnya mau nanya saeutik. Naon anu matak minat dagang di dieu? Hayang icalan we ibaratna kan lamun deui para nganggur kan biasa teh anu komodi yang pagawean ST teh. Iraha jam paling rame biasana nu datang ka pasar kuliner Surya Kencana ieu. Paling rame paling ti isuk teh. Kumaha ari kitu pasar Surya Kencana di poe Minggu? Nuhun sih pasti. Nuhun atuh Kang, hatur nuhun kanggo waktosna. Ya, kana naon teh atuh nuhun. Permisi. Mung sakitu wae ti sim kuring bade didugikeun ka rerencangan Abdi Raisya anu ayeuna janten salah sahiji pengunjung di Pasar Surya Kencana. Mohon hatur nuhun Anita. Sakumaha cek batur sapagawean kuring-kuring jeung salah sahiji nu datang di Pasar Surya Kencana. Mohon teteh, upami abdi tiasa terang naon anu ngajadikeun anjeun tertarik di dieu. Iraha anjeun pikir teh iraha watosna. Kumaha saur anjeun ngeunangan harga sareng kualitas tuangan di dieu? Mohon hatur nuhun kana watosna teteh. Pemirsa, simkuring sareng rekan-rekan bade teras-terasan ngawas perkembangan situasi sareng kondisi di pasar ieu. Abdi Resyanggraini Puspitasari, Abdi Anita Putri Pratama, balik ke studio. Mohon atur nuhun pemirsa, wawancara ieu rengse program warta anjing urang. Ngiluan berita panas panganjarna, abdi hananian news program pamitan. Abdi Atia, wilujeng siang sareng ningali anjeun.
Is my love too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Nah. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends, and love only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. This feeling's hard to find. Feelings are hard, but I feel them in my chest. A tiny war within, but when I pull you closer, girl, I can't explain, but